Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, langkung utama hayu urang panjatkeun puji sinaros syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparkeun nikmat sehat ka urang sadaya sehingga tiasa ngahadiri acara dina raraga Maulid Nabi. Salawat tersalam mudah-mudahan salawasa dicurahkan ke junjungan urang sadayana nyaeta Nabi urang Muhammad SAW dari keluarga, para sahabat, ulama, sareng urang saku umatna. Amin. Hadirin, alhamdulillah dina tiap tahunna urang tiasa ngarayakeun Maulid Nabi urang sadayana. Peringatan ieu teh penting sangkan urang sadayana emon terus kana sosok nu berjasa ka urang sadayana meskipun teu pernah ketemu oge. Oh, punten hilap nepangkeun wasta abdi Nisamutia sareng Abi Raihana Dewi salaku MC acara ieu nu bakal nyebutkeun urutan acara di awal duwi ka akhir. Nyaeta hiji bubuka, 2 awasan ayat suci Al-Qur'an, 3 sambutan, 4 penampilan murangkali kahiji, 5 hiburan qasidah, 6 penampilan murangkali kadua, 7 hiburan tarian, 8 penutup. Hadirin tak eta rangkaian acara di awal dari ke akhir ieu acara Maulid Nabi. Ayo urang buka sami-sami di acara ku maos bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengnya nyaeta awasan ayat suci Al-Qur'an anu bakal diaoskeun ke Ibu Nining. Mangga waktu sareng tempatna dihaturanan. Alhamdulillah, hatur nuhun ka Ibu Nining anu tos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan ieu acara bisa kalaksanakeun kalawan lancar jeung barokah. Sumangga ayeuna urang lajengkeun kana acara ka-3 nyaeta sambutan ti Ustaz Mustofa salaku panata calagara. Sumangga Ustaz Mustofa dihaturanan. Hatur nuhun ka Ustaz Mustofa. Nah, ayeuna asup kana penampilan-penampilan. Hayu atuh urang tingali penampilan-penampilanna ti murangkali. Masya Allah, gembira jeung semangat pisannya murangkali teh bisa anjeun penampilan anu kreatif-kreatif. Kabina oge janten semangat. Ngan hanjakal urang geus aya di akhir acara. Ukituna hatur nuhun ka sadayana. Murangkali anu parantos sampil, panitia sareng hadirin anu tos hadir ti mimiti dugi ka rengsena acara. Dina acara ieu mudah-mudahan urang tiasa tetep nyamut ka Nabi sareng jasa-jasana. Sumangga ayeuna urang sami-sami ngucapkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Abi Nisamutia sareng Abi Raihana Dewi salaku panitia acara izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ulama sareng urang saku. Aduh, ya meskipun tak pernah ketemu oge. Oh iya gue. Oke. Nah, ayeuna urang lajeng. Lajengkeun kan bener ya? Iya bener. Aku tadinya lajengkeun gitu loh. Hadirkeun di acara dina raraga Maulid. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Ayo urang buka sama-sama.